Ulah diunyilkeun teh ngadu-adu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hayang. Parantos tiasa urang ngariung wungkulung ieu nya dina Nyadu urang mah. BSR. Anu pertama udah ngomong assalamualaikum. Pribados nyuhunkeun dihapunten kitu nya ka sadayana gitu. Bade ngauningakeun masalah handicam alhamdulillah ieu sanes anu pribados tapi ieu nu umum. Grup PBSR hasil bonus dari pembelanjaan 2 orang. Bonus 2 orang yaitu Bapak Camat sama juru tulis berhasil dari ulah dikeprokan ke ADM. alhamdulillah 400 real bonus dari 2 orang itu. Asik. Dari penghasil hasil peguyuban acara rereongan. Jadi alhamdulillah kangge kapayuna mudah-mudahan naon wae anu aya direncanakeun insyaallah uang bonus jadi tidak uang pokok Insyaallah. jadi alhamdulillah mengenai handicap ieu bukan untuk pribadi tapi untuk umum PBSR hasil ngambil bonus dari pembelanjaan 2 orang perusahaan Tiansi gitu. Sakitu anu diuningakeun ka sadayana kostum belum. Oh mengenai kaos tim alhamdulillah anu parantos ieu teu can aya waktos kumargi insyaallah mungkin yaum Sabtu dinten Sabtu atanapi Minggu insyaallah Ibu benahara beres gitu. Sakitu ti Pribados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aman kun punten sakedap tah ieu masalah handicam ulah di sana ka itu ka dieu kudu ditentukeun di tadi cenah. Tos diabdi ketua salon dijikeun jeung salon terus jadi peralatan ongkoh ieu mah ayeuna mah. Sabab lamun ieu lain-lain abdi ngagorengkeun ka sadayana bener teu? Bilihna ieu cenah dicanak ka dieu, geus di dieu teh dicanak ka dieu, dicanak ka dieu. Yang ada hilang. Aing teh tempo ngangkena engke teh aya gitu. Di abdi we tah. Tah, Ulah sampai ka pacorok. tah gitu lah. Da sound system ge upami kamar abdi ageng mah tiasa diabdi ngan kamarna. Aduh. Wah di abu nampung naon lah Aya nu sangemun. Kuburan paling oge. seureun eta mah yang handicam Eta baru sopahat we eta mah. Urusan berowe. handicam Ya ngomong disebut grup kaburanana aing nu kangen. naon pret teh meureun handicam lada ke bawah Ari teh abung mah nu